Assalamualaikum ibu-ibu, dinten ayeuna abi teh bade masak balado ceker cenah tuh. Ku abi teh ayeuna teh dikulub heula alias digodog heula cekerna supaya empuk meningkat glowing kitu nya. Ieu urang tinggal heula bumbuna aya henteu nya, oh geuninganan tos kumplit bumbuna teh tuh. Urang nganggo cabe keriting ameh rada lada cenah nya, jadi raos bikin cenghar kitu dituangna tuh. Bumbuna mah kieu we sederhananya. Urang sulap heula ibu-ibu tring cenah tuh atos direndosnya. Pas nuju direndos teh hilap abi teh ternyata tomatna teu aya tuh saur si Aa teh "Dieu we ku Aa ka warungna" cenah. Oh abi teh atuh nya bungah we nya dipangmeserkeun mah. Tuh ayeuna urang keuretan heula cenah tomatna nya, da atuh da ari henteu nganggo tomat mah asa kirang raos kitu kirang seger gitu nya. Tuh urang rendos we heula bumbuna sing lemes nya supaya raos kitu nya. Tuh ibu-ibu raresep henteu kana ceker? Abi mah aya ceritanya ieu teh nuju hamil kapungkur teh kan abi mah resepnya kana ceker teh boh seblak, boh disop kitu nya enak pisan ceker teh. Ari nuju hamil mah duh kakunaon abi teh jadi sebel ningal ceker teh, asa ningal ramo orok cek abi teh. Jadi salami hamil teh pami mama atau nini nawaran teteh hoyong henteu ieu ceker, abi mah sok kalah ambek lain atoh mun ditawaran teh. Duh kunaon atuh nya mama da abi teh sebel teh amek kitu ningal ceker teh, duh kunaon nya ararane ibu hamil mah. Pas entos beres hamil mah da resep deui we ieu teh kana ceker teh. Aya anu sami henteu pengalaman nuju hamil tentang makanan, anu tadina resep tiba-tiba teu resep, tapi tos beres hamil jadi resep deui. Tah ayeuna teh nya urang lajengkeun we kitu ditumis bumbuna dugi ka wangi, dugi ka harum tuh nya. Lebetkeun we si ceker glowingna, osang aseng sing empuk teh nya supaya henteu nyeri. Ari di daerah ibu-ibu ceker sabarahaan ayeuna? Ari di abi mah ieu teh hargana teh satengah kilo teh 10.000. 10.000 teh ibu-ibu entos tiasa dikali 2 kali makankeun nya, di 2 masakankeun ku abi mah ayeuna di balado kanggo enjing di sayur sop. Ari ibu-ibu lebih seneng di sayur sop cekerna atanapi di bumbuan? Ari abi mah si duanana ge resep nya, komo deui si Aa mah pasti resep wae asalkan Aa mah sering teuing. Misalkan ayeuna teh dimasak daging terus atanapi sayur, terus babari bosen cenah ge komo daging mah giung cenah lebih suka keneh tulang, ceker, nu kararitu. Ari abi mah sih nya dipasihan daging tiap hari ge da teu bosen asalkan di macem-macemkeun geuning ibu-ibu nya masakna teh ayeuna di sayur, ayeuna ditumis gitu sareng sayuran atanapi kumaha kita dikreasikeun nya. Tuh ibu-ibu ngocoblak ka ditu ka dieu teh entos asak deui tuh ayeuna teh si rempah-rempahna teh urang pisahkeun, soalna pami dihijikeun teh sok bala kitu nya tuh. Ibu-ibu entos masak naon ibu-ibu dinten ayeuna? Abi mah entos we masak ceker hungkul, ieu teh da ari macem-macem teuing mah sok lieur nuangna sabeurna teh. Muhun ibu-ibu mung sakitu atuh nya. Assalamualaikum.